Ade kieu nya. Urang teh panes lila miskin. Geus euweuh lah harapan jadi jelema beunghar. Ya, terus kumaha tuh? Urang ngalamun we ayeuna mah. Mun Mang Ade nya menang duit saem dek dipake naon? Naonnya? Itulah. Sok maneh heula. Mun urang mah rek meuli imah badag, terus meuli mobil mewah 5. Tah, sasana rek dipake jalan-jalan. Mun urang menang duit saam 500 juta rek dibagikeun ka budak jalanan sa Bandung. Terus hari Nusa Tengahna Ku urang rek disumbangkeun ka panti asuhan keur budak yatim. nah emang Mang Ade membeunghar gitu. Ya, gampang atuh eta mah ya. Kari ngahayal deui we menang duit 1 miliar.